loba jeung sapina teh penyakitan PMS. Masuk kurban teh nyata membelanjakan harta yang kita cintai, yang kita miliki, teh mah di jalan Allah, teh mah. Ya mah naik haji, siapa ditaikan haji, siapa meureun. Lainnya aing mah sok ngarasa karunya aing mah kasaha ieu ceuk karunya aing sok karunya eta ka tukang dagang sapi ngan daging domba aing mah gitu pan aing teh kan keur musimna pan ulu kurban teh dijualan kurban eta mah tah aing sok karunya naon nempotina berita teh kata rajang penyakit eta teh domba jeung sapina teh penyakitan PMS. Emang kan head PMS. PMK ya ceuk penyakit mulut dan kuku. Maksudna mah eta pokona malah. Pokona mah nunon mulut jeung kuku teh geuning gitu. Pan rugi eta teh karunya aing mah. Mane ka bulanan eta bulan ngajual teh. Bener. Aing ceuk di ceuk kurban. Kurban di aing mah tuh. Loba di aing mah. Aya 7 di aing mah. 7 sia teh loba sia teh. 7 po. Maksud aing teh ting 10 ting 7 pokona mah loba we di aing mah kurbanna. Alasan 7. Heeh nya lumayan alhamdulillah cacakan kieu ge mun karunya mun ka eta tukang dagang sapi. Ceuk kurban teh ceuk. Nya eta aing teh ye erek kurban teh lain bung hayang aing cuman da ayeuna mah kieu kan serba susah daya belinya ka ayeuna mah susah ayeuna mah. Itu saya teh ayeuna kan segala maraha bawang mahal geus puguh minyak mah di kamari-kamari asa ayeuna mah lah jadi untuk kurban teu aing teh ayeuna mah da duitna ya gak urang atuh ceuk maneh kurban atuh ya ceuk gak urang atuh tinggal urang mah baduit ya ceuk kurban maneh kurban aing mah asa sang si aing mah jeung kieu deh aing mah kieu deh kan ya sia teh ye nya pek teh teuing aing nyaho teh cik urang kurban naon banon maneh sapi kurban dibagi-bagi sia mah nya anu bagi 7 teh ku saurangnya teh ku sorangan ya ceuk sia duit di mana 25 juta sia teh sapi teh sia ba duitna aing mah heran kayak aing mah nya aing kurban mah sih heuh teu naon alus itunya kan aing mah heran teh maneh gitu bisa kurban sapi barijeng eta kolot maneh dulur maneh teh gigeun imam maneh kasusahan tah kalaparan dar ge korek-korek cok teh nah aing mah sia teh kuruna mah heuh mameh kitu teh sia teh nulungan heula sia teh dulur maneh indung maneh da eta ge salah satu bentuk kurban sia teh ayo artinya bae ada orang mah yang kurban heula kan orang segi kurban kitu ceuk kata kumaha cenah ngekeun nya hakikat kurban siapa teh emang naon kitu ye nya alah aing jasa juga ustad ngomong teh itu kieu ye nya hakikat kurban teh lain berarti ayeuna naon mencit hungkul kitunya anu maksudna kurban mah cek aing ieu mah kitunya anu masuk kurban teh nyata membelanjakan harta yang kita cintai, yang kita miliki, teh mah di jalan Allah teh mah. Jadi dipaksakeun di jalan Allah gitu orang teh memanjakan diri teh. Orang ge eta kitu ceuk. Bener eta we sia mah cuman sia mah sok aneh wae tuh dah. Kolot maneh susah, inu maneh susah sia mah diantep sia mah. Nya atuh bae we kurban heula urang. Aing mah kayak aing sok teu percaya ka maneh mah da jual beuli sia mah tah. Kan kieu aing mah eta kan sapi teh kan sapi aing nanya eta kan sok menang bagian pan kurban teh maneh menang sok kumaha cik sia mah hayang nyawa aing mah nya pokoknya urang mah minta we dagingna jeung urang sirah jeung sukuna ka ditukeun sia mah edan maneh mah lain kurban sia mah eta mah ditapang mencitkeun sia mah eta mah gel sugan dagingna keur maneh cokor hulu bontot bikin kan itu keluaran siapa kita mana mah edan sana apa orang kurbanat jag-jag aja lu harap lah kumaha maneh lah deh da maneh mah jelema teh eling maneh mah
ngomong we ceramah hayang gitu. Bae lah Ayo, hayang mah. tuh. Teu lah aing mah jika maneh kitu mah. Teu harayang aing era teuing sia teh. Kita mah mencit kita mah. Dia sih Ocha hayang ke orang berbeda. Bong aing mah. Aing ceu ya. Di orang mahnya ayahnya non teh tetangga gitu. Orang hayang dah naik haji, tetangga orang mah kita hayang naik haji. Siapa yang naik haji? Siapa ditaikkan haji? Siapa meureuh? Siapa naik haji? Tapi ketang non halus sih bener niatna mah. Urang hayang tah anu gigireun imah urang mah eta tamungeun. Keunya aing da siapa jelema teh eling siapa ya. Lamun maneh ya nya lamun misalkan ka haji teh ngarah naon sih aing mah ngetes wae aing nanya aing mah kata teh balik teh haji teh ya aduh cenah hajah Neng Meli siapa jelema edan deui siapa jelema oh polos siapa lagu nya dengeun ya kan hakikat haji teh sia teh maksudna mah lainna non lainna ayeuna supaya aing yo non teh sombong lain sia teh hajah gitu haja mah ngasokul gelar sia teh ye dengekeun ieu nya aing mah haja mah sokul jeung bae di Indonesia hungkul eta mah gelar mah sugan di luar negeri sok dianggap di Amerika orang Amerika karena misalkan non James atau Jonathan gitunya balik ti haji baik teh Haji Jonathan cenah Haji James cenah sakana Haja Maria misalkan kan siapa aneh-aneh wae mana mah siapa niatna sombong siapa kitu mah iya atuh pan geuningan lamun di urang kan sok kitu geuningan sama bangga kitu teu siapa salah ye haji teh musuhna mah ye nya urang teh menjalankan non perintah Allah mun teh makanya teh rukun Islam pan eta teh tah jadi urang teh ditu teh berhaji tah menjalankan perintah Allah begitu balik di ka dieu teh mun teh mah urang teh kudu ngamalkeun kehadiran eta sia teh jeung siapa yang gelar hungkul siapa bawari ku aing yang gelar hungkul mah aing tuliskeun we gelar Haja Meli almarhum sekalian kagok siapa modal teh ku aing bade gelar teh mana mah bikin aing nafsu wae siapa emosi wae aing mah dia kan jika orang boga niatnya tapi nu gigireun urang mah teu boga niat katanya kan mampu ceu karep mah mana mah ngobrol jeung mana mah edan mah tadi aja asa halus ngomong tuh cuy baca pesantren atuh aing mah alhamdulillah keke pesantren aing mah dari mana aing teh di pesantren al YouTube aing teh emang aing ya sia teh ya nya anu lambangna teh ya kotak beureum kotak beureum tengahna aya segitiga tah al YouTube nama YouTube atuh eta maksud aing teh bae anu mah di mana we mulu nama